Kumaja. Duit. Bapak tuh bukan duit tuh usaha-usaha apaan? Bapak teh, ya teh udah dia untung yang menang mulung ya. Oh, waduh, coba korek, coba butut nih. Jangan bijan. Berarti kurang ajar diri nggak bisa kuaing. Ini kau berapa air? Non atuh sayang, budak teh kan udah dicarekan. Itu pan budak teh kurang ajar nih kapapi nyebut rabing. Budak mah memang heuh salah ieu da rabig bener. Pan neng mentak kurang kawin ka neng oke. Pan teh nama memperbaiki keturunan ti budak mah kalah ka rabing juga urang. Tidak pengaruh ama nyeuna dipoekan. Itulah orang mari kulit lah gitu dicarekan bae. Terus, Pas, bapaknya lah yang duit. pinjam duit. Sabaraha cenah. Soalnya kena Oh, ya tuh. Kiraha cenah bayarna. anjing kena. Oh, anjing Pak Kadus kali itu nagihnya berjatuh ka papa, ha. Oh, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak, bapaknya duit kena. Apa ya? Pinjam duit. Sabaraha? 100 Bayar iraha. isu. Ya itu tapi isu bejakeun ke bapak maneh bayarnya. Awas. Mun, Hei, Pak Kadus, ke mana? Urang rek nagih. Kemana? Nah, gacul budak sekte. Siapa gitu, Mbak? Lagi seruat lagi. Cang bareng ayo. Ayo, siap. Bentar apa? Kayak namanya? Menawi. Bade nagih nu kamari. Anu ngerti kan utang? Pan budak nginjem ka uing 100. Heeh. Tah, ka ieu ge 100 cenah. Ya, kemarin teh nyebatna pirang ku bapak cenah nambah bapak cenah. Si Eja. Heeh. Alah, dasar budak pengen kamari. Eja, tapi urang mah dibere duit ini, Pak. Iya, aing teh hayang nyaho. Pokona mah urang mah da kamari janjina isuk cenah. Da ayeuna urang da butuh jang setor ayeuna. Tawayahna we meureun kudu bayar. Madi da abdi teu kudu artos Pak euna mah. Punya kok, pokoknya mah perlu dibayar ke ayeuna. Da kamari janjina isuk cenah. Mana? Ai budak ka mana nih? Kamari mah butuh artos. Tuhnya, anak teh kalakuan siga bapana goreng patut. Nah, neng kalah nyalakeun kurang atuh. Da geus kudu iya bener. Lah, neng hari kitu mah urang mah ngesan bae lah ngejitah budak bukur neng lah. Kumaha utang? Duh, ieu kumaha urusan apa ya hutang teu dibayar? Heeh. Butuh yang kuasi bayar. Kumaha tuh? Asa pamajikan mah aya kang bawa. Lumayan lah karyawan. Ini parah Ayo nih. lunas lah yuk. Oh ya. Jangan lupa kado suruh kudangin enggak jualan. Bohel ngagetin we Pak Kadus. Pak Bohel, tetepan bapak aing. Ya maaf Bohel bocil Pak Kadus ke forget. Sekali-kali deui bisi ku urang mejakeun deui ka bapak urang. Nyacil mau sekali-kali deui ya tenang. Kunaon tuh ulang-ulang gitu atuh Pak? Pan iya Pak Kadus teh banyak pikiran. Pan ieu teh hayang udud ge duitna, aya ge duit mainan. Akeun Pak Kadus teh boga duit. Geus pakedekeun duit mainanna uing urang boga ide. Hah? Boga ide? Boga. Oh siap atuh ya. Di pokoknya teh hayang apa Pak Kadus hayang udud heuh. Pak, saya akan berangkat. Assalamualaikum. Woi, Udah sengklek eta kita pengembalikan rokok ku Pak Kadus ya duitna. rokok. Rokok naon? Ja. Biasa Pak Kadus. Oh, heeh. Pak Kadus mah rokokna teh rokok. Oh iya. Iya. Nu sarung ngejokan kan Pak Kadus mah tadi. Angsuna. Oh, ya, Bohel pulang lah ya. Bukan Bohel. Ketemu Bapak Aing. Oh, ayo.
Ya, Pak Kadus, lawan Ah, siap nuhun Cil. Jika tu mana pulang mak? iya nak wae. Pantali mau Pak Kadus ngarana duit mainan. Nah, iya mah langsung ngajak orang. Thank you Pak Kadus.